Siap naon oding? Aing nyari we beuteung kan di rumah Ucai di rumah aya. Kan sarua di dieu ge pamna saat ari sia. Aing kudu ka mana tuh? Masih atasnya akan naon? Nyao kemarin deh kacaiket. Aduh aing kudu popoekan kalba. Kena kemana deh siap ke island durat mah. Kasihan aing aya cai di dieu. Gua besar gua pamna ruksak. Ini yang liwat ayo. Di tukang kali Mang. Oh nya tuh. Siap. Naik naon cikiran ya kan udah ya. Si Mang dan nanya tuh dari ewe lah. Aing. Kadi tu kadi Ucai itu gong. Ayo si Ajis. Waalaikumsalam, Mak. Makara. Taman. Alhamdulillah nanti mana ya penting-penting kieu. Nah, aja ka uwa ya penting eta aya ngobrolin seeutik. Penting naon aing mah suka ruas kitu. Aduh. Dis, anterat Ke mana? ka cai. Rajus teuing ek naon? Et modal aing yeuh. Kadi tu kadieu anjing caina saat pamna haram jadah. Ya buru anteur. Terus gitu yang kudu ngantor modal aing main game ya cicing heula. Iap sakedeung kehed. Isukan siamun hayang modal deui ku aing da anteur. Najis aing mah tara hayang modal di penting. Paling isuk-isuk lan sakali aing mah. Tuh ieu teh wa. Dulur kamu sibahan wa Alah. Kamu sibahan naon wa? Penting kamari wa dulur teh. Motorna aya nu ngagarong. Anjir. Nah, aya nu ngagarong na motorna disimpan di mana? Pantes ulin. Wanci subuh teh di teuneun di luar. Pas jam genep di teh angut geus eueuh wa. Aduh, aing berarti ayeuna keur usum deui garong nya. Iya, mun mata-mata tinggung belum. Udah ream sudah. Ayo motor sa. Dua karanya. Dari dulu reko doyok ke tukang. Anjing aing diinjem heula ku aing. Pinjam. Bejakeun ka mangkarana diinjem heula kitu ku aing. Aing teu kuat hayang modal anjing. Lempang tadi aing ka ditu ka dieu. Pernah hayang modal meuli weuh. Ojung. Tuluy hubungan jeung Kak Wing kumaha wa? Iya wa, kan bareto teh si dulur teh kurang teh diinjeman duit urut nyunakan Wing wa. Ayeuna teh motorna leungit, rek dipen tadi tagih rek meuli motor di nu anyar cenah. Tembak. Alah. Dibeuteung diengket depan si Oding. Pak banget teh. Oh, tuluy kumaha wa? Ieu mah kan boga kebon jeung anu sawateh jeung uwa teh geuning wa. Susuganan wae ieu mah wa rek dihijikeun kitu tah. Kanu uwa. Oh, anu dikira. Oh, wa. Eta teh sabaraha bata kabeh teh uwa teh? 100 bata wae eta teh. Teu kudu sabaraha. Da uwa ge ayeuna mah kudu teh kosong kudu usaha heula. Tah kumaha galibna wae wa tah mah harga mah lah nuturkeun. Paling ge kieu meureun wa. Nya moal wakana jadikeun. Ngobrol aja pamajikan. Oh, nah, kayak meureun kaputusan mah kumaha isuk lah. Kayak ditelepon si anak uing. Oh, nya tuh hari kitu mah wa. Mudah-mudahan aya milikna nya. Heeh, jodoh satu keputusan itu. Siapa tuh nya? Di atas pisan. Ih, nanti ngopi-ngopi acan. Hatur nuhun. Mang awe, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo mudah-mudahan aya milikna euy. Das tawatas eta teh. Cik, motor aing ka mana yuk? Aduh, aing poho kuncina teh di bawah tadi teh. Aduh, ampun di mah. Wah, kumaha? Motor uing leungit dihareup. Nah, leungit motor naon teh? Motor dia tadi kan kawar ka dieu, motor teh selalu dihareup. Kuncina poho dicabut aing leungit teh mah teu. Aduh. Aing mah siap cepet tepok. Di mana tadi Pak? Iya wah tah ye urang teh kan jual di dieu. Pas tadi teh si Ajis ge jadi eueuh nanya si Ajis oh di dieu poho nitipkeun urang ngaleos teh ka ditu ai kuncina poho dicopot. Aya saha si Ajis? Si Ajis tadi mah di dieu keur main game.
Ada si Aji satu bisa ke motor. Karena si Aji sungkul dia tadi teh main game sorangan. Aduh, aing nak makanya. Coba nanya kan kalau dah sudah dari saya. Aduh, sesuatu. Ris, Pak. Ya, ente nemu motor euy. Ieu mangkarah ka urang geura. Ai kuncina teh gantung dah leungit geura eueuh. Aing mah euy. Ih, na motor naon wa? Urang karek datang yeuh. Semang ya. Agak ronda. Supra biasa. Suprapit lama, motor Suprapit lama. Ai motornya disimpannya di mana, Wak? Itu tuh di Karangwadoyok. Aduh, teuing wa euy. Urang ieu teh bagian ngaroda kan. Heeh, teuing teu nempo. Tadi nempo teu? Teu ya. Aduh, ayo. Wah nanya kayaknya ka warung sugan ngaliwat ka Ciriut. Asa katunam wa. Bawa. Cing, aku mah si Ajis. Terang buat di hareup. Apa si Ajis? Coba bapak aing kamarana balik di pisan. Kah? Teh manawi ieu heung teu ningali anu liren ka dieu nu ngalangkung. Jalmi nyanak motor Suprapit. Teu ningali. Aduh, aing apa euy? Ya Atuh ya, Wak, euy. itu deh kari. Nama tua. Oh, non bu. Atuh umumkan speaker. Ring. Hah? Kalau mau ngapain? Dapat tadi jadi tukang. Dah aing tes dicai tes modal. Aing make motor mangkaran kang minjem heula. Di tukang kumaha usah saha di tukang mah. Lain saya tas di mana? Nah, kamarananya aing tes modal pan tadi aing teh imah eueuh cai ka dieu eueuh cai. Syaraat pamna. Anggeus we aing kalebak ka cai. Nah, kabarananya. Nyawa teuing aing. Misal. Nah, ieu motor tes dipake usaha. Oh, Kurang bang. nah hari siap kumaha kunyuk. Nah kumanaon bang? Nah kumanaon kehet. Sia neneangan motor mangkara. Sugan aing ku garong. Kapan aing tadi bebeja kasih Ajis bang? Diinjem heula ca aing teh. Aing eka cai hayang modal. Nah sia bulung bak belum boket. Aing neneangan jeung ka wakaranya ka ditu ka dieu. Sia aing neneangan kita tadi. Menilem tang kelinting wa. Oh. Anu si Ajis seunnaon di dieu mah? Kapan tadi mah aya si Ajis di dieu bang. Aing nitip bebeja ka si Ajis. Hayang modal caing teh teu kuat daripada aing kababayan yang geus diinjem. Aduh, alhamdulillah ya aya milik keneh. Yo, kehet sia teh nya adekku omong garek ku omong sia. Bebeja heula kana bogana sia ngalieureun ke rumah usum garong kehet kamari ke dulur. Wakara anu leungit cenah buludak-buludak kitu sia main bawang wae. Si Ajis ngomong. Mana si Ajisna? Teuing atuh da tadi mah di dieu. Tuh si Ajisna. Ajis. Hah? Kumaha sia teu bebeja kehet aing ninjem motor. Ae, sarua ke kos mana yang modal? Ih, sugan aing dibejakeun sama batur neangan motor. Sia kitu sia nu salah kana nyalakeun ka batur bebel teh. Ari erek make barang batur, oding minimal bebeja heula. Heuh kaji gue atuh. Aka deui, lamun erek tutundaan motor bawa kuncina. Aya nu usum garong. Wah tuh nuhun ieu nya. Alhamdulillah ya aya milik keneh sugan teh nu garong aing mah. Jung. Ayo wae. Siap. Siap, kalau ka magar waktu kita atunya mah. Alah, gua lah. Kayak ngaranna.